Bab sunaiyi ari ieu eta bab mertelakeun kalam anu bangsa dua. Kalam anu bangsa dua. Jadi ada 2 poin dina kalam tersebut. Dina bab-bab ieu teh ada 2 poin dina setiap kalam. Wa fihi jeung eta tetep dina as-sunai salasuna ari 30 naonana mau'izatan mau'izahna. Aya 30 mau'izah 30 pitutur. Arbaatun ari 4 mau'izah eta akhbarun pirang-pirang hadis Nabi. Wal baqi jeung ari anu sesana eta asarun pirang-pirang asar. Naon asar teh ke dipayun jelaskeun. Wa na'ni sareng ngamaksud kami saur Syekh Nawawi bil akhbari kalawan pirang-pirang khobar aqwalan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana pirang-pirang dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud akhbar teh nya khobar hadis Nabi. Hadis Nabi anu lebih spesifikna masalah nya hadis qauli. Wabil asari jeung ngamaksud kaula kalawan pirang-pirang asar. Maksud asar teh nyata aqwalas sahabati kana pirang-pirang qaul sahabat. Wattabi'ina sareng pirang-pirang jalmi anu anut ka sahabat. Nah maksud asar teh nya qaul sahabat jeung qaul tabi'in. Bahkan lamun ku urang diperhatikeun mah mungkin di lebet ieu bab teh aya oge qaul atba'ut tabi'in. Dina ieu bab teh sanes ngan saukur qaul sahabat sareng qaul tabi'in. Tapi aya oge qaul atba'ut tabi'in. Mungkin dipayun ka pendak. Fa minhum mangka eta tetep dina sawarehna as-sunai. Ai tegasna fal maqalatu maka ari maqalah al-ula anu mimiti makalah kalam qaul al-ula anu mimiti minal munabbihati anu tetep dina pirang-pirang perkara anu ngelingan akhirat. As-sunaiyati anu bangsa dua aya 2 poin Kesina teh ma'ari keterangan hadis ruya anu diriwayatkeun naon ma anin nabi tampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu nyatana sanyana Kangjeng Nabi eta qala ngadawuh Kangjeng Nabi khoslatani ari 2 tingkah 2 sifat eta la syai'a henteu aya perkara eta afdalu anu leuwih utama minhuma tibatan khoslatan ada 2 hal 2 karakter anu memang eueuh perkara sejen anu leuwih utama tina 2 karakter tersebut. Al-imanu tegasna kahiji ngimankeun billahi ka Allah, iman ka Allah. Wa naf'u jeung mere manfaat lil muslimina pikeun pirang-pirang jalma Islam. 2 perkara. 2 perkara anu teu aya nu leuwih utama. Perkara nu sejen anu teu aya nu ngunggulan perkara sejen tibatan 2 perkara tersebut. Nyata iman ka Allah jeung mere manfaat ka muslimin. Carana kumaha mere manfaat ka muslimin teh bil maqali kalawan ucapan. Kade tong kadinya bisi digebrus atawa hayu orang melakukan kebaikan, hayu tulungan batur melalui ucapan. Au bil jahi atawa kalawan pangkat. Orang punya pangkat sebagai naon kepala daerah atau sebagainya
di pihak-pihak pemerintahan lah punya otoritas gitu. Dina nguruskeun kamaslahatan muslimin eta bisa digunakan ku kapangkatan eta yang mere manfaat yang muslim. Au bil mali atawa kalawan harta, lamun urang seorang bangsawan orang kaya bisa menggunakan harta. Au bil badani atawa kalawan badan, urang mah cenah pinter nanti boga ilmu henteu jang ngawurukan batur, pangkat teu boga, harta sumawona gitu ya. Lamun aya nu ngabangun masjid rek miluan, ngaduk-ngaduk wae mah. Kumaha make pokona mah urang supaya bisa manfaat yang muslimin. Eta dua perkara anu memang teu aya perkara sejen anu munggulan kana dua perkara tersebut. Nyata iman ka Allah jeung mere manfaat ka muslimin. Qala ngadawu sa Rasulullah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana dawuhan man asbaha la yanwi zulma ila akhiril hadis. Man ari sawe jalma ta asbaha lamun asup isuk saha man asup isuk pa isuk saha man eta la yanwi teu niatan saha man teu boga niat azul makana ngazolim ala ahadin kahiji jalma oge gufira maka dihampura lahu pikeun siman naon ma kasalahan jana anu ngalakukeun saman dosa-dosa anu tos diperbuat urang asal asup isuk we. Urang asal asup isuk niatan moal rek ngazalim batur. Eta geus bisa ngahampura dosa-dosa nu geus diperbuat. Betapa penting mah nya. Mantak Imam Ghazali mah dina Bidayatul Hidayah. Pas urang waktu isuk teh geus beres ngadoa geus beres ritual naon-naon kade ulah poho selapkeun dina hate urang teh bertekad ngazam rek mere manfaat yang muslimin jeung rek ngajauhkeun madarat ti muslimin atawa ti batur ti jalma-jalma. Eta geus ngiparatan dosa. Ku urang asal urang sadar we punya niat gitu-gitu. Sanajan si paribasana tidak bukti mah geus hudang teh SD parat nepi ka peuting. Tapi urang geus aya niatan. Niatna eta nu diincer. Waman jeung ari sawe jalma eta asbaha lamun asup isuk saman eta yanwi nganiatan saman nusratal mazlumi kana nulungan jalma anu dizalim membela kaum tertindas orang-orang anu dizalimi wa qada hajatil muslimi jeung nyumponan pangabutuh muslim jalma Islam kanat maka bukti nawan niat nusratal mukminin wa qada hajatil muslim niat nusratal mazlum wa qada hajatil muslim lahu pikeun siman eta ka ajri hajjatin seperti pahala ibadah haji mabruratin anu mabrur. Menang pahala haji dosa diampura menang pahala haji mabrur sedangkan al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur mah teu aya balasan deui kecuali surga. Gampang sebenarnya lamun urang ngaji mah nya hayang asup ke surga tuh. Tinggal dipraktekeun ku niat unggul awalna. Urang ngazam pas isuk-isuk teh moal rek ngazalim batur. Niat rek mere tolong yang jalma-jalma anu dizalim rek memenuhi pangabutuh batur sebagai pahala ibadah haji anu mabrur dosa diampura. Wa qala sareng ngadau Kangjeng Nabi alaihi salam ahabbul ibadi ari pang dipika cintana pirang-pirang hamba ilallahi monggo Allah taala bari malur sa Allah ta anfa'un nasi pang manfaatna jalma lin nasi pikeun jalma sejen pikeun batur
Orang yang paling dipika cinta ku Gusti Allah ternyata orang anu pang manfaatna jeung batur paling bermanfaat jeung orang lain. Wa afdalul a'mali ari pangutama-utamana pirang-pirang amal eta idkhalus sururi ngasupkeun ka bungah ala qalbil mukmini kana hatena jalma anu iman ku ngasupkeun ka bungah hukum ngabungahkeun batur eta teh amal anu pang salam hese kadang watak jelema mah rata-rata senang lihat orang susah lihat orang senang rata-rata watak orang kebanyakannya jika gitu kecuali orang-orang anu diberi taufik ku Gusti Allah anu ketika batur susah teh jadi susah ya, perasaan hatena ketika batur bunga urang minum bunga bahkan anu susah ku urang teh diasupkeun ka bunga tah ngasupkeun ka bunga kana hate batur mukmin khususna eta leuwih amal-amal anu termasuk amal anu leuwih utama di antara buktina idkhalus surur anu paling populer anu paling top teh nyata yatrudu nolak saha abdu atau si jalma anhu tisi mukmin ju'an kana lapar orang kelaparan beri makanan wah MPG dong kayak heula atau maka dia segitu jadi di segi dina satu sisi gitu nya eta aya memberi makan orang lain ngabungahkeun ya bagus tapi mungkin dina cara pengolahan kadang aya nu kurang tepat atau memang aya oknum-oknumna gitu nya setelah itu tong ngabahas MPG nya intina mah urang memberi makanan jang anu kalaparan kumaha we carana au yaksifu atawa ngaleungitkeun saha abdun anhu tisi mukmin karban kana kasusah batur keur kasusahan aduh butuh naon cenah ieu keur aya masalah naon dibantuan kurang menyelesaikan masalah tanpa masalah au yakdi atawa bayaran sa abdun lau pikeun mukmin dainan kana hutang cenah urang boga hutang jatuh tempo ieu kebenaran batur jatuh boga hutang jatuh tempo kebenaran urang boga duit bayaran eta amal utama ngan hese dan memang gitu amal-amal anu gede pahalana masuk hese batur keur kalaparan sok hese urang mere bantuan teh tuluy nya batur keur kasusahan hese deh padahal urang teh bisa urang batur keur kalilit ku hutang padahal tetangga urang coba dipesan eta amalan utama wa khoslatani jeung ari dua tingkah dua sifat eta la syai'an taya perkara eta akhbasu leuwih anu leuwih najis anu leuwih goreng anu dipika geuleuh najis teh kan asyai'ul mustaqdar saben-saben perkara anu dibilang-bilang geuleuh cek bahasa mah tadi disebutna najis entak sok aya geuninnya aya salam ti si eta najis nah najis teh geuleuh maksudna teh karena memang cek bahasa gitu asyai'ul mustaqdar perkara anu dibilang-bilang geuleuh ai anjasu tegasna leuwih najis leuwih geuleuh min huma tibatan khoslatan asyirku tegasna syirik menyekutukan nyakutukeun bilai ka Gusti Allah nyakutukeun Gusti Allah dosa besar wadurru jeung ngamadorotkeun bil muslimin ka pirang-pirang jalma Islam nya kebalikan tinu tadi nu awal hadis Nabi dua perkara anu moal aya perkara sieun ngunggulan karena dua perkara tersebut nyata iman jeung ngamanfaatkeun muslimin mere manfaat jeung muslimin kebalikanana nupang dipika geuleuh nyata urang menyekutukan Gusti Allah lamun menyekutukan Gusti Allah jeung ngamodaratkeun muslimin dina naon wae ngamodaratkeun teh fi abdanihim dina pirang-pirang awak hayu muslimin au amwalihim atawa pirang-pirang hartana muslimin bahkan dina kahormatanana
dina kahormatan, ngamadalkeun kahormatan dengan menyebarkan berita-berita hoak padahal teu terbukti tercoreng dicap we. Aya mah kan gampang dipiralkeun gampang viral. Padahal teu bersalah ini jeung peribahasaan. Geus dicap ku netizen teh pan eta kehilangan kehormatan. Bahaya teh kitu. Nanti ngararaji mah kitu. Saur Kanjeng Nabi ge kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap jalma muslim kajalma muslim sejen haram darahna, haram hartana, haram kahormatanana. Ulah sampai dirempak orang darahna, hartana, kahormatanana. Fa inna jami'a awamirillahi sabab saenya-nyana sakabeh pirang-pirang parintahan Allah Ta'ala bari mahaluar sa Allah eta tarji'u kembali nawan jami'u awamirillah ila khoslataini kana dua tingkah kana dua perkara at-ta'zimi tegasna ngagungkeun lillahi ka Gusti Allah Ta'ala bari mahaluar sa Allah. Lamun ku urang rek disimpulkeun parentahan-parentahan ti Gusti Allah teh secara umum kembali kana dua hal pokok. Kahiji urang kudu ngagungkeun ka Gusti Allah wa syafaqati jeung nyaah li khalqihi ka makhluk Allah. Aya hablum minallah, aya hablum minan nas. Nah gitu. Kalau cenah eta salat teh jeung salat unggul eta mah hablum minallah. Tingali bacaanana dina salat. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Assalamu alayka salamatan eta alaina muga tetep ka abdi sadaya wa ala ibadillah jeung ka pirang-pirang hamba Allah sholihin anu saleh. Kabatur ongkoh dina salat anu memang ibadah mahdoh. Hablum minallah na aya, hablum minan nas na aya urang ngadoakeun jeung batur. Lain jeung urang salat. Ka qauli seperti dawuhan Allah Ta'ala bari malur sa Allah. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa aqim wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa aqimu jeung kudu ngadegeun anjeun as-salata kana salat. Wa atu jeung kudu nyumponan anjeun, ngaluarkeun anjeun, nekanan anjeun az-zakata kana zakat. Aya dua sisi. Sisi urang hablum minallah jeung hablum minan nas. Salat hablum minallah. Sanajan memang dina hablum minallah eta ge aya hablum minan nasan. Urang ngadoakeun. Tuluy dina atuz zakah. Urang mere zakat, mere manfaat jeung batur. Dina harta urang teh. Wa qaulihi sareng dawuhan Allah Ta'ala bari malur sa Allah. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Ushkur li wa liwalidayk. Ushkur kudu bersyukur anjeun li ka kaula agung. Saur Gusti Allah. Wa liwalidayka jeung ka indung bapa anjeun. Bersyukur ge dua dimensi atau dua hablum minallah jeung hablum minan nasna. Urang bersyukur ka Gusti Allah da hakikatna diayakeun teh ku Gusti Allah. Tuluy urang ge bersyukur ka indung bapa. Da syariatna urang aya teh melalui indung bapa. Pokona mah nya seueur ayat-ayat nu sanesna deui. Dina hadis secara umum gitu semua perintahan agama, perintah Gusti Allah merucut kana dua hal anu besar. Ngagungkeun ka Gusti Allah jeung nyaah ka hamba Allah. Mantap kudu bener hablum minallah jeung hablum minan nas teh kan kitu nya. Ruwiya diriwayatkeun an Uwaisinil Qarni ti Sayyidina Uwais Al-Qarni seorang tabi'in. Nah sebenarnya mah jumeneng di pas zaman Kanjeng Nabi jumeneng Uwais Al-Qarni. Tapi teu tiasa mendakan Kanjeng Nabi. Sebab ana ngabakti ka ibuna tos tua renta. Teu tiasa ditinggalkeun jauh. Pas sakalina izin ka ibuna dina hiji dinten
cek ibu teh heg wae cenengan ulah latih izin hoyong tepang ka Kanjeng Nabi ke Madinah. Kaleresan Kanjeng Nabi nuju teh aya nuju perang, nuju angkatan, nuju angkat teh aya di Madinah. Wah, gitu lamun ditungguan pilih laun karunya indung balik teh. Padahal kan martabat suhbah, martabat jadi sahabat, martabat anu luar biasa. Tapi bakti ka kolot. Karunya kolot eueuh saha nu ngurus, eueuh nu ngurus. Sehingga sok sanajan henteu jadi sahabat, Uwais Al-Qarni jadi tabi'in anu paling utama. Abdurut tabi'in Uwais Al-Qarni. Pangutama-utamana tabi'in teh Uwais Al-Qarni. Bahkan Umarnya Sayyidina Umar ge ku Kanjeng Nabi pernah diwarang ngadugikeun salam ka Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Dikenal lama ku orang-orang di daerah Uwais Al-Qarni teh nya. Tukang pemulung lah nya. Suki di tukang sampahnya orang tak punya lah. Tapi derajatnya di sisi Allah luar biasa. Tapi pangutama-utamana tadi. Bakri ka kolot gitu. Naon anahu sanyana Uwais Al-Qarni eta qala ngadawuh sa Uwais. Marortu kana dawuhan marortu ngaliwat kaula. Fi ba'di siyahati dina saware perjalanan kaula. Nya kuring keur melanglang buana keur nya amang lah. Marortu paliwat birohibin kalawan hiji pendeta. Amprok jeung hiji pendeta. Fakultu maka naras kaula. Cek Uwais Al-Qarni. Ya rohibu he pendeta. Ma eta naon awal darajatin ari mimitina darajat. Yarko anu naik ha kana darajat sa al muridu jalma anu ngarepkeun usul ka Gusti Allah. Murid. Qala ngawalar saha rohib. Radul mazalimi nyaeta mulangkeun pirang-pirang pangzalim. Wa khiffatuz dhahri jeung hampang tonggong minat tabiati tina pirang-pirang hak adami. Pirang-pirang hak adami. Begitu. Tahapan pertama ketika orang hayang suluk sapar, hayang usul ka Gusti Allah, naon teh pulangkeun heula pangzaliman. Lamun seumpama teh berkaitan jeung harta, hartana anu pernah dizalimi ku orang kembalikan harta. Lamun masalah kehormatan ya urang minta halalna, minta dihampura. Jeung hampang tonggong urang tina memikul hak-hak adami. Ulah loba teuing hak adami anu dipikul ku urang. Menta karidoanana, menta kaikhlasanana. Lamun mantak naon teh sapa seueur katanya. Ada beberapa ulama sufi anu memang tidak mau menerima jabatan. Sabab hak adami loba pisan. Tapi untuk itu oke nya, lamun sufi ge lamun ku Gusti Allah ditakdirkeun jadi seorang pejabat, ya bakal. Ya, ari sufi mah tidak bergerak atas kemauannya sendiri, tapi atas petunjuk di Gusti Allah. Fa innahu maka sanyana kalakuan eta la yasadu moal naik lil abdi pikeun hiji hamba naon amalun hiji amal. Wa alaihi bari eta tetap numpang kana amal naon tabiatun hak adami au mazlamatun atau pangzalim. Pangzalim. Amal urang teh kan moal bisa diangkat ku malaikat hafadzahnya anu nuliskeun urang ke disetaurkeun. Ngalewatan namun cek Imam Ghazali mah di setiap langit aya penjaga malaikat hafadzah anu ngoreksi setiap catatan amal kan tiap hari diganti, tiap hari itu bergiliran teh. Aya sip malam, aya sip siang. Dulu aya nu saminggu sakali. Yang saja bina.
tah itu moal kuatin naik cenah lamun urang masih aya hak adami, aya pangdoliman.